Subuh keneh masih kekereceman tapi ieu teh geus dipanggil ku alam. Da di masjid teh geus aya nu ngahariri ngaraos Quran tah berarti tandana ieu teh urang siap-siap nya nyeusehan jeung Mbah Wadah jeung salat subuh. Assalamualaikum baraya, kumaha ye dararamang? Ieu teh sekitaran jam 4 subuh nya alarm teh geus disada dina HP tandana meureun eta teh kudu hudang urang teh. Da ditungguan ieu teh ku seuseheun ku geroheun. Di dieu teh geus ujug-ujug nyikatan nya da ieu teh geus dikeueuman sapeupeting nya piraku we lamun henteu luduh mah. Nyeusehan teh ieu teh rada loba tapi teu nanaon we urang keureueuh da geus babari geus dikeueuman mah. Tah ieu teh nya singkat waktu geus kari mersihkeun urang kocrak-kocrak heula emberna supaya henteu aya kotoran anu nempel dina ember. Tah ieu teh geus mulai urang ayeuna ngabersihkeun tuh emberna oge geus rada pinuh da ieu teh emang rada loba henteu kawas biasana. Ari mimiti nyampa cai mah meuni kabulusan tadi teh nya rada tiris tapi da ari geus ngome cai mah geuningan ieu teh karasa haneuk. Tuh geuningan ieu ngabersihkeunana ge geus beres keun urang angkat heula urang simpen heula di sisi embeh henteu kakecretan deui. Tuh ayeuna urang bagean gegero tuh ya Allah nya ari geus aya di rumah mah nya meuni ngagugrug eta teh pigeroheun teh. Nya kamari-kamari mah pan masa ditonggoh keneh mah ten si mamah nya geroheun teh kadang-kadang teh teu aya da puguh pan ngendong mameureunana nya tuang di tonggo bareng emam di tonggo. Tah ayeuna mah si mamahna geus rada jagjag jadi we ayeuna mah geus di rumah deui. Tuh ari geus di rumah mah nya aktivitas gegeroh teh lumayan loba unggal poena teh. Tapi keun wae we da bonganna nya daharna make piring loba make daun mah moal loba geroheun meureunna. Tah singkat carita ieu teh tinggal ngabersihkeun nya da ieu teh piring-piringna teh henteu loba ari piring-piringna mah ngan ieu teh mangkokna ni asa loba-loba teuing urut naon nya. Meureunan ieu teh urut si jalu da osok ngacak mangkok lamun opieunna naon teh kudu dimangkokan jang di mangkokna teh deui henteu sahiji kudu ganta-ganti ari lagu makan makanan teh. Tah ieu teh ngabersihkeunana oge geus beres tuh tinggal sarigen mentung katambahan ku baskom-baskom oge tuh nya ieu teh meuni ya ampun. Tah di dieu abi bebersih heula da ieu teh bararaseuh lanjut we anu geus bebersih mah ieu teh urang nyieun cemilan. Da ti peuting teh tara dahar deui nya urang mah ngan ukur tepikeun ka asar we mun asar geus makan teh tara makan deui si peuting teh. Jadi we lamun subuh-subuh teh osok lapar tah ieu urang nahar heula cai biasa we nya urang ngahaneutan beuteung. Tah ieu teh cemilan teh nyieun goreng hui tapi henteu ditariguan ieu teh langsung we digoreng-goreng saperti kieu. Eueuh stok tarigu soalna tapi da aya di kieu oge ngeunah ieu teh amis kareueut. Tah ieu teh geus beres geus asa kabeh urang simpen dina rotan atawa piring rotan plastik. Tah ieu teh garing di luar lembut di jero. Tah sakieu heula video ti abi jangan lupa bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.